Ari tamyiz teh bisa ngabedakeun mana nu alus mana nu butut, ngabedakeun mana nu kotor mana nu bersih. Di urang masuk di hartian tamyiz teh hideng. Aya hideng aya balah hideng ngan eta mah terkadang sakadar babasaan puguh geus kolot jiga jalma teh hideng balas keheul eta mah nya balas geuleuh gitu lain teu apal teu hideng ngan geuleuh we gitu ya. Di dieu mah tamyiz teh wa huwa ayyasira at-tiflu bihaitsu yaqulu wahdahu wa yastanji wahdahu. Nu dingaranan tamyiz teh lamun teh mah budak bihaitsu yaqulu wahdahu sakira-kira bisa dahar ku sorangan tapi lain anu manja nya. Maksud bisa dahar ku sorangan teh asli nama bisa sanajan daharna hayang wae dihuapan. Bisi ayanya jelema teh kan geus umur 8 tahun daharna teh hayang wae dihuapan gitu tah. Maksudna bihaitsu yaqulu wahdahu ku sakira-kira dahar ku sorangan teh mampu henteu maruragan lamun ngahuap teh henteu pabalatak remeh kaditu ka dieu lamun nu di daharna sangu. Ta eta teh tamyiz. Lamun salat heg bener maka salatna sahnya. Wa yastanji wahdahu jeung bisa bebersih ku sorangan, bisa ombeh ku sorangan lamun tas modal teh ombeh ku sorangan. Ieu mah itu diomehan marametek we tanu kitu mah teu sah salatna nya. Tadi dieu falatasihu min ghairi mumayyizin. Lamun jalma daharna can bener nya can bener teh can bisa ku sorangan, lamun ombehna can bisa ku sorangan, maka lamun teh mah salat sanajan wudu nage bari dipapatahan falatasihu min ghairi mumayyizin. Salatna can dianggap sah secara hukum fikih sabab can cumpon syaratnya eta tamyiz. Ari urang geus tamyiz can dahar bisa ku sorangan bisa ombeh berarti lamun salat sesuai syarat rukuna urang mah sah ya salatna. Naon sababna anu can tamyiz dianggap salatna teh teu sah? Alasanana teh li adami sihati ibadatihi binafsihi, karena teu dianggap sah ibadah kalawan dirina. Boro-boro salat dahar wae can bisa, boro-boro salat omeh wae can bisa. Sanajan mungkin wae dahar jeung omeh mah teu bisa ngan salat mah bisa, ngan jarang-jarang nya. Biasana nu diajarkeun teh dahar jeung omeh, jang gerak mam, jang tos omeh can, tara sugan jang gerak salat atawa geus salat. Da eta mah perlu didikan, perlu babacaanana kumaha, gerakanana kumaha, lain ngan sakadar ungkug-ungkugan, lain ngan sakadar tongeng-tongengan, totongengan ya, tongeng-tongengan. Nah, jadi kedah tamyiz syaratna. Kumaha cenah eta budak lamun salat, ari salat mah da kudu diajarnya. Sanajan wajibna salat dina nalika geus tamyiz atawa hideng
kan ari teu diajar di leuletik mah engke pas budak diwajibkeun salat can bisaeun sabab naon can diajarkeun. Jadi diajar mah ti leuletik ti memeh hideng ti memeh baleg anapun make jeung sahna mah geus baleg. Dalamun wajib ge geus baleg ieu lamun geus baleg tuluy kakara diajar engke hese bisa na kaburu gede mah kaburu teu purun. Mun dina babacaan teu purun, lamun dina gerakan hese ngomekeun tungtungna kabawa kolot eta teh. Kabawa kolot teh naon tuman. Tuman lamun salat teh naon sukuna sok engkle-engklean teh usak-usiknya tina nangtung kana ruku, tina ruku kana sujud sarung di naon diselapkeun di tengah tuluy sukuna teh ngengklenya. Ta eta teh kan gerakan-gerakan anu mantak ngabatalkeun salat atawa sabada tahiyat atawa sabada sujud rek nangtung geus nangtung pas nangtung sukuna diengklekeun deui nya. Eta teh kan gerakan-gerakan anu mantak ngabatalkeun salat. Komo istrinya hese merhatikeunana da sampeanana katutupan kumukena. Lamun teh mah ti leuletik teu dibejaan anu bener nepi ka kolot oge da moal aya nu ngomekeun da teu kaciri sukuna ngengkle henteu sukuna teh lamun rek sujud atawa rek nangtung teh. Ta eta teh hal-hal atawa gerakan-gerakan anu bisa ngabatalkeun kana salat. Titik. Salajengna wal ilmu bi fardiyatiha apal kana kaparduanana salat ayil ilmu bi kauniha fardon fi sholatil mafrudoti wal fardu mayusabu. Apal kana kaparduanana salat nu mana nu dipigawena fardu termasuk nu mana anu dipigawena sunat. Ulah nepikakeun tibalik teh kumaha sapertikeun lamun di urang mah berjamaah puguh imam teh geus kana nasta'in ari urang Allahu Akbar kalah maca doa iftitah puguh Fatihah teh bakal tingaleun. Fatihah hukumna wajib da asup rukun, doa iftitah mah hukumna sunnat. Lamun teh mah naon pamilih-milih lamun kira-kira pitingaleuneun langsung kana Fatihah, doa iftitah mah tong dibaca lain butut dibaca ngan bisi teu kasusul. Atawa lamun salat anu rakaat katilu atawa kaopat ya tingali ka dieu ieu penting ya. Dina rakaat katilu atawa kaopat kanu dibaca teh Fatihah wungkul bari repeh tara make surahnya makruh ngange surahna.